Nabi ge jalmi nu pang super cerdasnya, super cerdas. Sahabat-sahabatna manusia-manusia cerdas. Ya, itu sebagai bukti bahwa ulul albab itu luar biasa. Ya, Nabi juga nyebatkeun naon cenah? Ya, ashabi kan nujum. Ya. Sahabat-sahabat saya itu seperti naon? Seperti bintang. Ditingali ti kajauhan bercahaya, dianya pun punya bercahaya bisa menyinari orang lain. Ya, itulah ilmu para sahabat. Salah sawiosna adalah kecerdasan Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali itu dipecak, dicoba. Ya, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab itu datang tilu pendeta nyebutkan lamun cenah Presiden Umar bisa ngajawab nya pertanyaan kaula, tiluan pendeta teh datang. Lamun bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan kaula, cek tilu pendeta, maka kaula rek asup Islam. Tapi lamun teu bisa ngajawab pertanyaan ieu nya kaula di samping moal asup Islam, kaula rek memponis bahwa naon nu dicanak ku Muhammad jeung sahabatna itu adalah bohong belaka. Eta berat eta tantangan jawaban kumaha, pertanyaan model kumaha. Nah, setelah naon dipayunan ku Umar, cek Umar, lamun anjeun ka dieu hayang gulat, anjeun tiluan saeutik keur kaula mah hengker maneh tiluan teh lah saeutik teh dianggap gede gitu. Sabab naon Umar nyarios kitu, Umar teh ahli gulat. Ya, ahli tinju ka amat. Jadi tiluan mah keur Umar bin Khattab mah naon cetek gitu nya. Tapi lamun anjeun hayang nanyakeun masalah ilmu, nanyakeun Islam, maka aya bagianana. Saha? Salman panggil sahabat Ali, "Bangga Gusti." Bareng-bareng Salman lumpat nyaur ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali hadir, langsung bertemu sareng tilu pendeta eta. Cek Sayyidina Ali, anjeun nu nanyakeun teh sumuhun ngan tiluan? Nya tiluan, tong boro tiluan, 10 urang ku kami bakal canghareupan. Ya, pan kantos kaum Khawarij nanyakeun sae keneh mana ilmu jeung harta. Maka 10 urang Khawarij dibere jawaban nu beda, padahal pertanyaanna sarua. Itu kecerdasan Sayyidina Ali. Nyata nyebutkeun ente tiluan nu nanya teh, mohon tiluan cenah. Cek sok nanyakeun naon tentang Islam. Nya cenah lamun anjeun bener ngajawab tentang Islam karena pertanyaan kaula janji rek asup Islam tiluanana. Tapi lamun anjeun salah ngajawab pertanyaan kaula, di samping kaula moal asup Islam, kaula teu percaya kana Islam bahwa anu dibawa ku Muhammad adalah bohong. Cek Sayyidina Ali, tenang nu kitu mah. Ahli zikir, ahli pikir itu tenang. Karena tenang itu adalah sebagian solusi tina masalah yang dihadapi. Tenang we. Nah, cerdas teh kitu nya. Nah, nok cenah nanyakeun naon? Pertama, nya iraha pantolangit non ditutup, terkunci. Nu kadua iraha pantolangit dibuka. Katilu sebutkeun kuburan nu bisa leumpang. Kaopat sebutkeun makhluk nu bisa nganasehatan tapi lain manusia lain jin. Kalima sebutkeun 5 makhluk Allah nu bisa lempang di bumi ieu, aya di bumi ieu tapi teu dilahirkeun ku indungna. Nu kagenep jelaskeun ngeunaan akhlak pemuda anu maot di guha. Cek Sayyidina Ali, nah nu kitu mah gampang. Pertanyaan kahiji, iraha pantolangit tertutup. Sayyidina Ali langsung spontan ngajawab, pantolangit tertutup nalika jalma midamel perbuatan syirik. Hartosna nan rupa pangabdian ibadahna kataatanana moal ditampi ku Allah. Doana ditolak, nya ibadahna ditolak, naon sababna? Anjeunna berbuat syirik ka Allah. Kumaha pendeta? Bener cenah. Musyawarah ta pendeta teh, bener cenah. Da kuning geus maca cenah dina naon dina hukum-hukum Islam bahwa ketika jelema midamel hiji kamusyrikan maka Allah bakal nolak sakabeh ibadahna. Hartosna pantolangit ditutup teh eta. Gitu. Bener kitu? Bener. Hiji cenah tah, bener. Kadua iraha pantolangit dibuka.
ditong bareng ka langit kitu-kitu keneh langit. Nah, urang mah apalnya. Nah, iraha tuh terbukana pintu langit ketika jalmi ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika jalmi berakidah nya ngucapkeun dina hate dina letahna la ilaha illallah, dina hatena aya la ilaha illallah, dina amalna aya la ilaha illallah, maka eta panto langit muka hartosna amalna ditampi ku Allah. Sabab dia muslim. Nah eta. Ya Pak, orang kafir masihkeun hartana sagunung, saudug-udug. Ya, udug di urang hiji teh. Ieu saudug-udug. Ya, saking kulobana. Gitu nya. Nah, saking kulobana dipasrahkeun keur nyieun pasantren, keur ngabangun masjid. Ieu Masjid Al-Ummah sina 4 tingkat misalkan. Ya, sina 4 tingkat. Maka secara manfaat itu manfaat, sebab dia berupa materi. Tapi ketika ngitung kana pahala, ngitung kana ganjaran jeung bagian buruh balasanana di akhirat, maka itu nol besar. Nah, nol besar, tidak akan dipasih ku Gusti Allah naon-naon. Seluruh kebaikan itu lamun dibandingkeun seperti naon, jeung lala jeung naon, jeung jangjang laleur sabelah ge masih kene berharga keneh eta daripada kebaikan orang kafir. Ya, jadi tadi hargaan ku Gusti Allah. Kenapa? Karena jawabannya itu. Dia itu tidak menanamkan ruh la ilaha illallah dina hatena. Jadi urang geus beruntung ya, urang teh muslim sadayana. Ya, urang teh anu beruntung sabab naon dina akidah urang, akidah la ilaha illallah. Aya eta. Ya, ta eta ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah panto langit terbuka. Hartosna apapun ibadah urang, maka bakal bersandar ka Gusti Allah. Kumaha cenah teh? Cepon eta bener cenah teh. Aduh cenah kajawab ya. Katilu sebutkeun kuburan saha nu bisa leumpang. Eta pertanyaan ka Bapak sok, pangjawabkeun ku Bapak. Kuburan saha nu bisa leumpang? Urang lieur, da sing kuring lamun teu maca naonna riwayat ieu da teu apal atuh. Ya, ira kuburan saha nu kuburan jelema eta bisa leumpang. Ternyata horeng mana si horeng kuburan anu bisa leumpang teh cek Sayyidina Ali lain kuburan anu di Blok M Purabaya, lain di TPU di Jakarta, di Kalibata, di mana sanes, tapi di mana ya sakur jalmi ya sore kanjeng Sayyidina Ali kuburan jalmi anu bisa leumpang teh kuburanana Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus ngantunkeun kaum Ninebeh ya teras naon dicapluk ku lauk teh eta pilamieunana ya Nabi Yunus dilebot patuangan lauk teh ila yaumi yub'atsun falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lamun seuk Nabi Yunus bukan nabi, bukan jalmi nu ahli tasbih, ahli zikir, pilih laeuna di jero beuteung lauk teh ila yaumi yub'atsun, poe ayeuna ge aya keneh di jero beuteung lauk. Itu namina kuburan nu bisa leumpang. Naon sababna? Nabi Yunus dilebot patuangan lauk eta menyelami 7 samudra. Jadi kalau itu kadieu apa eta kuburan keur Nabi Yunus mah nya poekna peuting, nya poekna cai laut, nya poekna naon beuteung lauk. Bayangnya kurang kumaha eta karepotanana. Aos ku Bapa dina As-Saffat ayat 143. Ya. Eta. Jadi Yunus bin Matta itu nya ngantunkeun kaum Ninebeh, maka lauk eta berfungsi sebagai kuburanana nu bisa leumpang, nyata kuburan Nabi Yunus. Kumaha eta? Katarima jawabanana saur Umar teh. Bener cenah. Da kuring ge nguping ti Kanjeng Rasul cenah eta teh. Gitu ti Muhammad teh. Kumaha atuh? Cek pendeta anu duaan, ayeuna keneh kuring rek asup Islam. Cek saurang kayak deka mawaka nya moal deka ieu ka pertanyaannya can beres ieu sabab naon kakarek tilu nya engke naon aya nu paneuri cenah beuting moal kajawab cenah gitu moal deka cenah kang rek ti heula we asup Islamna nya sahadat nu dua mah ti heula kecuali nu hiji gegedugna gitu moal deka cenah sok tuluykeun nu kaopat pertanyaanna sebutkeun makhluk nu bisa nganasehatan bisa nyarita
bogaan kaum tapi lain manusia lain jin. Pan orang lamun palurah bogaan masyarakatna sadesa, pacamat masyarakatna sakecamatan, bupati bisa marentah nya sakupaten. Ieu mah naon? Hiji makhluk lain jelema tapi bogaan pasukan. Bisa nganasehatan kaumna. Saeta teh walaranana dina surah An-Naml ayat 18. Ya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Tah eta jawabanna teh dina surah An-Naml ayat 18. Nya eta horeng mana si horeng makhluk nu boga pengikut, boga umat, boga bala teh saha? Sireum. Si eta sireum teh naon? Nyarios kieu. Qalat namlatun nyarita hiji sireum pamimpinna, ya ayuhan namlu he wadia balad, bangsa sireum, udkhulu masakinakum. Buru maneh arasup ka imah maraneh kabeh. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Bisi katincak ku saha? Ku Sulaiman jeung tentarana anu berpasukan gajah teh urang bisi kagele buru. Nah, ditemakeun ku saha? Ku Umar bin Khattab. Kumaha cara pandeta? Bener lain? Cek pandeta teh heueuh cenah. Rek kasih Islam mah kanu hiji deui, mawaka cenah. Mawaka inge ya. Masih keneh cenah can menyerah. Heuh sok atuh tuluykeun. Pertanyaan kalima. Sebutkeun 5 makhluk Allah nu aya di dunia ieu tapi teu pernah dilahirkeun ku indungna. Oh, Sayyidina Ali seuri. Nah, sabab nu 5 ieu teh apaleun. Pertama, makhluk Allah nu dohir di dunia tapi teu dilahirkeun ku indungna. Pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam dijelepengkeun, tat aya we tina taneuh teh dicipta ku Allah. Nya la abun wala umun tak aya indung, tak aya bapa, tak aya bapa, tak aya indung. Itulah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam aya teu? Aya. Kajawab hiji tah tina 5 teh. Nu kadua Siti Hawa garwana ku anjeun indung urang sadayana. Diciptakeun iraha ketika Nabi Adam dipasihan ilham dina bobokna penak jeung saha? Jeung wanoja nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Saurna leuwih geulis tibatan bidadari 700 kali geulisna. Kecantikan wanita dunia saha teh? Siti Hawa teh. Waduh, paingan Nabi Adam dina ngimpina hayang naon? Pan ku Allah dinaonkeun, diilhamkeun gitu. Pas bentak ternyata mimpi itu bukan sekadar isapan jempol tapi bukti jadi kenyataan. Betapa bahagiana. Nabi Adam langsung arek ngagabruk kelanan aya wasit malaikat keke gitu. Aya aturanana gampang hayang nangkep mah kudu halal heula. Kumaha itu? Nikah hanjeun. Nikah ditikahkeun Gusti Allah. Naon mas kawinna? Baca sholawat. Ka saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Kanjeng Nabi mah Pak non jalmina can lahir tapi namina tos aya. Itulah hebatna Kanjeng Nabi. Ti Nabi Isa wae ge 600 tahun kana lahirna teh. Tapi terus zaman Nabi Adam terus aya. Bahkan Nabi Adam tobat ge nya itu pakai tawasul wasilahna. Inni atawassalu bihadzal asma antaghfirali ya Allah. Aku bertawasul dengan ini nama Muhammad nya semoga engkau mengampuni dosaku. Itu saur saha Nabi Adam. Jeung tobatna Nabi Adam dina kitab Tanbihul Ghafilin, dina kitab-kitab hadis sanes itu dicarioskeun bahwa syarat tobatna itu kudu di Mekah. Nabi Adam mah. Teu di Mekah teu ditampi. Ya. Itu urang mah nya di mana we umat Rasul mah. Ya, asal tobatnya ke Allah. Ya, niscaya naon ditampi Gusti Allah. 2 tah katilu ya, makhluk nu aya di dunia nu lempang tapi teu pernah dilahirkeun ku indungna naon? Nya ontakna Nabi Soleh. Nabi Soleh pan ditantang ku kaumna heugae cenah. Kuring iman ka anjeun, iman ka pangeran anjeun asalkeun naon? Pamentak kaula cenah naon? Coba buktikeun bisa teh anjeun ngabijilkeun onta tina batu cenah.
Akhirnya kan dijawab ku Gusti Allah, Gusti saur Nabi Soleh teh, ieu ning umat abdi teh. Mah keun bae cenah Soleh. Langsung dijieulkeun naon? Onta awena. Bari susuna ge ketika diperes cai susuna mahi sa negara eta, salembur eta. Luar biasa. Saking kunaonna. Aya teh ontana? Aya teh inungna? Teu aya. Jadi makhluk nu aya di dunia ieu nya dohir lahir ka dunia ieu tapi teu make inung. Eta pendeta geus mulai sepa tah. Pendeta hiji deui nu can asup Islam geus mulai sepa. Aduh, geus kajawab tilu ieu cenah. Terus naon nu kaopat? Nya oraina Nabi Musa alaihissalam. Mana inungna aya teu? Tapi oraina aya. Nabi Musa ngkongkogan tirah naon mah. Pelobah ngalungkeun iteuk fa'alqi asoka ya Musa. Alungkeun naon iteuk anjeun. Lung buring ka aja orai. Nabi Musa ge kaget ningali naon da eta teh mukjizat nya tong boro sa kapirin. Tong boro naon Firaun jeung sahana jeung wadia tukang sihirna. Nabi Musa nyalira ge kaget eta naon. Si iteuk jadi naon? Jadi orai. Nu paling paur naon ketika eta iteuk jadi orai piwarang dicana ku Gusti Allah. Musa cokot cenah naon teh? Nya iteuk teh Gusti eta mah orai cenah. Gitu. Nah, make ngerengkog cenah. Itu ieu masalah keyakinan ya. Masalah keyakinan. Oraina aya, tapi teu pernah dilahirkeun ngenog ti inungna henteu. Teu megar heula gitu langsung we jeleg. Nah, itu jawaban kaopat. Jawaban kalima, makhluk nu aya di dunia ieu ya tapi teu pernah dilahirkeun ku inungna di dunia. Naon? Doma nu diango ngagentos Nabi Ismail alaihi salam. Aya domana? Aya pangna di gerehel ka ayeuna jadi ku doma, jadi ku sapi teh. Da memang dohir, sanes dongeng. Nah, kajawab 5 teh. Hiji Nabi Adam, 2 Siti Hawa, 3 onta Nabi Soleh, 4 orai Nabi Musa, 5 doma nu ngagantoskeun Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu naon tentang pertanyaan eta. Nu terakhir jelaskeun ku anjeun pemuda nu mempertahankan agama imana nu maot di guha. Ieu mah patali jeung Ashabul Kahfi nya panjang cariosna ieu mah kayak episode nu lain lah nya. Nya dicarioskeunana. Nah, ieu dijandengkeun 7 kaset ieu mah. Ada panjang atuh. Kayak kumaha haji kapungkur atos masalah naon surah Kahfi tek-tek bongekna di guarnya dina tafsir. Nah, itu nya diwalar ku Sayyidina Ali kalawan Eces Nemres. Di mana kejadianana? Di negara Apesus antara Turki dan Yordania. Nya raja baheurana Raja Bager. Ngan ku sabab maot di kerajaan eta teh maka diserang ku raja jahat teh di Kianus. Dikuasai we istana ukuranna sabaraha cenah? Panjangna 1 parsah, lebarna 1 parsah. Ditanya Sayyidina Ali saparsah teh sakabaraha meter? Dijawab ku Sayyidina Ali, pinter depannya gitu. Saparsah teh 8 kilometer. Jadi legana eta kerajaan teh 8 kilometer dikali 8 kilometer. Lega teu? Lega nya. Nah, rajana bogan menteri kan tenan. Ya, menterina sabaraha urang Ali? Sayyidina Ali pinter. Ya, diwaler aya sabaraha cenah? Aya 100. Coba abdi ye eksperimen we mah kahadirin. Pak Jokowi menterina ayeuna sabaraha? Hah? Sayyidina Ali mah teu ngalaman dina zamanna tapi uninga. Ari urang mah hirup ayeuna ditanya masalah ayeuna teu bisa. Berarti orang teh naon? A priori lentong ngajawab bodoh atuh. Ya. A priori bodoh teuing Orang kan gitunya. Tah eta teh hal anu penting ieu teh. Ketika ge anak icu nanyakeun, "Pak, baheula aya zaman corona." Nya, baheula ti mana mimitina? Orang ku bisa ngajawab. Ieu teh tercatat dina sejarah hirup urang, dina bangsa Indonesia jeung di dunia ieu. Bakal dipertanyakan ku anak incu urang ge kudu bisa ngajawab. Bisi ge aya jelema hayang asup Islam eta jawaban anu bener ti urang, aya urang supaya ngajawabna. Gagal atuh urang ngasupkeun batur ka surga teh.
Nah gitu. Tak pentingna ieu teh nya. Nah, sabaraha urang menterina? 50 belah katuhu, 50 belah kenca. Diskusi deui tah pendeta teh. Kumaha cenah Kang? Bener teu? Bacana kitabna. Heueuh cenah bener. Ali mah nyahoon cenah. Ari penasehatna ali sabaraha urang? Dijawab ku cenah ali aya genep. Belah katuhu 3, katuhun raja teh, belah kencahan raja 3. Saha cenah pamimpinna penasehat raja? Cara bapak ya ayeuna sok ditanya ku abdi, saha penasehat Pak Jokowi ayeuna? Oh, ngabatem wae pan. Akibatna a priori eta teh. Ya, masa bodoh urusan presiden, urusan negara cenah. Ya, mal politikan cenah, mal politikan. Aya politikna bapak mah beda. Nya politik teh poho kanu leutik aya bapak mah. Ya. Nah, 3 di kanan, 3 di kiri, dipimpin ke seorang namina Tamlika nya. Tamlika aya namina Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Daninus, Yabtunus, Tamlika. Nya, aya genepan tah. Nah jadi 7 jeung 8 anjing engke di ditu papangih pas buron nya si buron pande teh si raja di Kianus teh ngakukeun pangeran seperti Firaun. Naon sababna? Manehna teu gering. Itu ya bisa siasatna teh nanya ka lamun jelema cenah tara gering pantasna disebut naon? Raja cenah. Lah lain, di samping raja naon? Teuing atuh cenah. Anu geunepan teh api-api gitu. Padahal nyaho arah pembicaraannya supaya dikultuskan jadi Allah, jadi pangeran betul, jadi Allah, jadi pangeran. Jadi pangeran. Cek ieu panasehat, ieu raja mulai gelo ya. Raja mulai edan. Ya, hayang dirina diakukeun naon? Pangeran. Cilaka urang euy, akidah urang teu kitu. Kumaha atuh? Urang tinggalkeun cenah lah. Oh, pan urang difasilitasi, mobil mewah, naon gaji tinggi, kumaha atuh? Tinggalkeun cenah hantep. Tong naon? Kumaha atuh? Balukarna urang ripuh beureun eukeun bae lah. Kajenting maot cenah urang mah ngabelaan keyakinan jeung iman. Pendeta ditanya, "Bener teh kitu?" Heueuh cenah, ceuk pendeta teh kitu. Kabur cenah saha teh nu geunepan teh ngorolos ka ditu. Panggih jeung saha? Jeung tukang ngangon. Tah nu mawa anjing teh gitu. Katingali ku tukang ngangon teh. Cenah ieu ti mana ieu cenah? Ieu mah menak sadaya cenah. Ti mana cenah amang nyaho menak? Da cenah rupana ge beda, orang senang menak jeung orang ripuh beda. Ya. Atau ningali sampean cenah nu bodas eta kuat naon kuat joron tower naon gartihan. Beulun saparan-parane lumpat sapo beuting. Kumaha ieu teh? Kuring teh ngabelaan akidah, hayang salamet. Ti raja di Kianes kumaha tuh? Tuh aya guha cenah. Ya, aya guha jang nyumput keur anjeun. Ta eta guha teh di persisna teh di Bukit Nablus. Aya guha Hemar namina. Eta guha teh ditutupan ku air terjun. Satukangeun air terjun eta aya guha. Matak nih kakumaha ge lamun anjeun nyumput ka dinya mah kanyahoan cek tukang angon teh. Tapi kuring teu nyaho cenah tempatna. Heukeun mah cenah dianteur jeung kuring. Tah jadi weh tujuan. Tukang angonna bogan anjing. Itu geus angonana dititipkeun ka dununganana, anjingna ngicrik jeung nu tujuan. Supe ka guha mani heula jeung sarupa, tah istirahat di dinya. Reupi bobo teh. Nya, ketika gugah, nah anjeunna lapar kan? Pas ningali ka lawang guha, ka mana cai cenah saat. Jadi caina geus saat. Sabab memang eta lalakon teh lain sapoe atawa satengah poe geuning aya nanyakeun nya. Ai urang teh cenah hirup di dieu teh nya yaumun au ba'du yaum. Sapoe atau satengah poe? Cenah jigana sakedeung urang teh naon? Kumaha sare jelema we umumna cenah cara urang beureun bobo jam 10 wengi korejat subuh beureun kitu. Nya, aya pertarosan eta kumaha tuh enak lapar cenah jeung ka pasar pas ningali teh naon jauh pantinya teh ka pasar teh pang pertamana penak teh naon nu icalan roti ngobrol eta beli roti cenah sakitu keureut tah ieu duitna pas kaluar duit cek tukang roti ieu barang antik mah ieu naon sababna duitna sabab eta duit teh kalilana teh 308 tahun eta disebutna barang antik kan bae cenah negara di dieu mah raja ayeuna mah mentana ge 5%, 85% eta nu maneh cenah digantian barang antik mah keke antik kumaha teh teu ngarti cenah. Kuring meuli roti disebutkeun ngaluarkeun duit disebutkeun naon barang antik teu ngarti cenah kitu. Cenah maneh mah kayak mangka raja panggikeun jeung raja. Ai pas gong teh
ai kerajaan eta bangunan beda jeung rajana ganti deh itu kuring teh ngimpi gitu henteu teh ngimpi cek tukang roti teh anjeun rek naon dipanggihkeun jeung raja tah raja kami ayeuna ngaranna Abdurrahman di Kianus lain wah di Kianus mah raja dolim eta mah geus maot ratusan tahun baheula bikin teu ngarti sate tamlika teh tah ayeuna teu ngarti cenah teh ayeuna nya cenah kieu lah kuring teh urang dieu kuring teh boga kolot cenah ngaranna si anu tak deket kerajaan teh aya imah kuring baheula aya kolot kuring ngaranna si anu tanyakeun we bener tah nya aya ngaranna teh naon papangi jeung jalma nu dikolotkeun Tamlika bin Filistin namina Filistin nya dipanggihan tah sana teh kolotna teh ternyata aya nu kolot eta teh mungkin kolot ngan ari Tamlika ngora keneh kolot mah apaleun Tamlika sia cenah ti mana wae geus ratusan tahun maneh eueuh cenah ayeuna aya tapi wujud maneh kitu keneh aing mah geus naon cenah geus rempo coba teh aneh mahnya jelema hirup ratusan tahun aiku Allah dikitukeun mah Nabi Nuh ge 850 tahun jenengna tong boro eta 300 tahun nya nah teu mustahil aikeun Allah mah ayeuna kumaha ngartoseun raja teh oh bener ieu budakna ieu bapakna cenah kolotna caritakeun maneh sabaraha urang baturan di mana di itu di guha cenah guha mana di itu teang ka ditu dicaritakeun dina perjalanan teh tah kuring teh nyalambatkeun diri baheula teh kieu janjang carita ke cenah atuh tong asup ka guha ayeuna mah maraneh mah sabab babaturan kuring mah can naon-naon nyahona teh sarewe setengah peuting setengah poe ya bisi kageteun torojo maraneh jeung tentara ka dieu jeung raja can bisi pajarkeun nu ka dieu teh saha di Kianus gitu keuna cenah di ka dieu we kuring aek naek anu mah ka mana ka pasir ka guha rek asup ke ngabebeja heula geus dibebeja di ditu hegae maneh nanaek cenah kena daguan lah di dia kira-kira merenan di lowong bah ditu jauh tai mah di dia gitu akhirna naon Tamlika dugi ka ditu nyaritakeun kajadian eta cek babaturanna keun bae cenah Tamlika ayeuna mah tong naon tong balik deui ka kerajaan geus we menta ka Allah ayeuna mah da urang teh geus tepi ka dieu meureunan finish nya salamet bari urang teh naon ayeuna mah raja teh adil raja teh Islam geus we naon cenah ayeuna mah urang nyungkeun ka Allah Gusti maotkeunlah abdi sadaya nya ku Allah dinaon dikabulkeun hajatna ketentuan Allah harita kitu nu tujuhan ka 8 anjing teu aya guhana ge teu kapenak kapungkur mah ayeuna ku para ahli ku Gusti Allah didohirkeun matak aya alamatna nya di antara negara Turki sareng Yordan nah itu sejarah faktana tentang eta kecerdasan Sayyidina Ali sadayana kajawab akhirna tilu pendeta lebet Islam intinya eta hikmah eta napi fungsi tina urang seringna zikrullah mudah-mudahan urang sadayana dianugerahkeun ku Allah jadi hamba-hamba Allah amin ya Allah ya rabbal akhirul kalam alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh